Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal wa sholatul kusufi sareng ari salat gerhana lisyamsi pikeun panon poe wa sholatul khusufi jeung salat samagaha lil qomari pikeun bulan kulun ari saban-saban sahiji min huma tina itu kusuf jeung husuf sunnatun eta sunat muakkadatun anu dikeukeuhkeun fa in patat atuh lamun lepot naon hadhihi sholatu ieu salat lam tuqdo tah ulah dikodoan itu salat ay lam yusra tegasna henteu dijalankeun atawa teu disareatkeun naon kodo uha kodona itu salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pasal teh mertelakeun salat kusuf gerhana matahari. Kusuf nisbat kana panon poe, khusuf nisbat kana bulan. Hukum salat gerhana matahari atawa gerhana bulan hukumna teh sunat muakkad. Rek keur jalma anu mukim, rek keur musafir, rek berjamaah, rek munfarid dilakukeunana mah. Tapi lamun porot mah ulah dikodoan. Nu jadi dalil kana ayana salat gerhana dawuhan Allah tingali sarahna. Wal aslu jeung ari nu jadi asal pihak dina itu salat til kusuf qauluhu ta'ala ayat la tasjudu ulah sujud aranjeun kabeh lisamsi kana panon poe wala jeung ulah sujud lil qomari kana bulan wasjudu jeung kudu sujud aranjeun kabeh lillahi ka Allah alladzi tegasna dat khalaqo anu tos nyiptakeun Allah hunna kana itu syams wal qamar ing kuntum lamun bukti aranjeun kabeh iyahu ka Allah ta'buduna eta ibadah aranjeun kabeh. Wa khabaru anna samsa jeung hadis lapad inna samsa saestuna matahari wal qamaro jeung bulan ayatani eta dua tanda min ayatillahi tina pirang-pirang tanda-tanda kakawasaan Allah. Layan kasifani henteu gerhana itu samsa wal qamar limauti ahadin karena mautna salah saurang salah sahiji jalma wala li hayatihi jeung henteu karena hirupna ahad. Fa idza ra'aitum maka di mana-mana ningali aranjeun kabeh dalika kana itu yan kasifani kana itu dua gerhana pasallu tah kudu salat aranjeun kabeh wad'u jeung kudu ngadua aranjeun kabeh hatta yan kasifu sehingga yen narima kabuka naon perkara bikum ka aranjeun kabeh ay anna samsa wal qamar alamatani eta dua ciri minal alamati tina pirang-pirang ciri ad-dalati anu nuduhkeun ala wujudihi kana wujudna Allah alaihim ka nas. Ta'ala bari malur Allah layan kasifani henteu gerhana itu samsa wal qamar limauti ahadin karena maut salah saurang
fa innahu maka saestuna kalakuan lama mata eta samang-samang samaot saha waladuhu putrana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahimu tegasna Sayyid Ibrahim in kasafat tah narima gerhana naon as-samsu panon poe padonna tuluy nyangka saha annasu jalma-jalma annaha kana saestuna itu samsu in kasafat eta narima gerhana ieu samsu limautihi karena mautna Ibrahim paroda tuluy nolak Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika kana itu donan nas alaihim kaitu nas wala li hayatihi jeung lain karena hirupna ahad fa innaha maka saestuna samsu in kasafat eta gerhana ieu samsu fi hayatil hujjaji dina kahirupan pirang-pirang haji padona tuluy nyangka saana sujalma-jalma anna kana saestuna itu samsu in kasafat eta gerhana ya samsu li hayatihi karena hirupna Ibrahim pa ahbaro tuluy maparin berita Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anin kisafiha kana saestuna gerhanana itu samsu di hinaidin dina nalikana itu inkisab laisa eta lain ieu inkisab teh eta gerhana lihayatihi eta karena hirupna itu Ibrahim wa ingkana jeung lamun bukti naon dalika itu khobar qabla wuku'ihi dina samemeh tumibana itu inkisab bahwa maka itu khobar minal ahbari eta tetep tina sawareh pirang-pirang khobar al mugoyabati anu disamarkeun nu gaib wal hikmatu jeung ari hikmahna fil kusupina kusub tanbihu ubba disamsi eta ngelingan ka pirang-pirang jalma anu tukang ibadah kana panon poe wal qamari jeung kana bulan ala annahuma kana saestuna itu samsa wal qamar musakhoroni eta anu ditalukeun dua mudallalani anu dihinakeun nu hina duanana walau kana jeung lamun bukti itu samsa wal qamar al hayyinu eta anu gampang ladapa'a tah yakin nolak itu samsa wal qamar an naqso kana kurang an angpusihima tina pirang-pirang datna itu samsa wal qamar walama muha jeung samang-samang sadilebur naon nuruhuma cahayana itu samsa wal qamar wasuriat jeung digelarkeun naon salatu kusupin salat kusub naon salatu kusupi samsi salat gerhana matahari pisanati dina taun as-saniyati anu kadua minal hijrati tina hijrah wa salatu khusufil qamari jeung disareatkeun salat gerhana bulan pisanati dina taun al-khamisati anu kalima minal hijrah fi jumadil akhirati dina jumadil akhir ala rajihin tepan ka rajih jalan kagenep teh hanap wal hasilu ari kesimpulanana anal kusupa eta saestuna kusub ma'khudun eta anu dicutat minal kaspi tina lapad kaspu wa huwa jeung ari ieu kaspu al istitaru eta narima katutupan wa huwa jeung ari ieu kusub kaspu teh kusub bisamsi eta
bisamsi kana panon poe alyaku eta leuwih pantes li anna nuroha karna saestuna cahayana itu samsu min datiha eta tetep tina datna itu samsu wal husupu jeung ari husub mahudun eta anu dicokot minal khospi tina lapad khospun wa huwa jeung ari khospun al mahwu eta lebur wa huwa jeung ari ieu khospu bil komari kana komar bulan alyaku eta leuwih pantes li anna jirmahu karna saestuna jirimna komar aswadu eta anu hideung sokilun anu belang kal mir'ati aswadu eta hideung sokilun anu mengkilap. Naon mengkilap teh bahasa Sundana lah hideung anu mengkilap teh anu mengkilap kal mir'ati saperti cermin yudiu anu nyaangan ieu komar bimuko balatihi kana palebahanana ieu komar nuros samsi kana cahaya panon poe. Ajaran kadua ti luhur hukumna salat gerhana teh sunat aya likuli ahadin tegasna pikeun saban-saban saurang min dzakarin ti lalaki wa ungsa jeung awewe wa musafirin anu nyanyabaan mukimin anu cicing wa hurin anu merdeka wa abdin jeung ti abid puroda munfarid solangan wa jamaatin jeung berjamaah hatta anau sehingga saestuna kalakuan yusanu disunatkeun liwaliyil mumayyiji pikeun walina budak anu hidang naon amruhu marentah itu mumayyij biha kana itu salatil kusub dua jajar kahanap wa yusanu jeung disunatkeun naon al guslu adus li salatil kusupi karena rek salat gerhana wa amatan dipu jeung anapun ari bebersih bihal kisari kalawan nyukur buuk wa qalmid dufri jeung ngeuretan kuku palayusanu maka teu disunatkeun ieu tandip ileh laha pikeun itu salatil kusub li annahu karna saestuna itu tandip ileh yudiku eta ngarupekeun ieu tandip al waqta kana waktu wayah ruju jeung kaluar jalma pisyabin dina pirang-pirang pakaian badlatin anu lalayu sekar teh bajuna ulah nu alus lah baju butut li annahu karna saestuna itu syabu badlah alla iku eta anu leuwih eta anu pantes bil hali kana tingkah wa yusolli jeung salat jalma likusupi samsi pikeun gerhana panon poe wa husupil qamari jeung gerhana bulan rakaataini kalawan 2 rakaat yuhrimu anu takbiratul ihram jalma biniyati salatil kusupi kalawan niat salat gerhana summa ba'dal iftitahi tulina sabada doa iftitah wa ta'awudi jeung maca ta'awud yaqra'u tah maca jalma al-fatihata kana fatihah wa yarka'u jeung ruku jalma summa yurfi'u tuluy nyengkatkeun jalma ra'sahu kana sirahna jalma minar ruku'i tina ruku summa ya'tadilu tuluy i'tidal jalma summa yaqra'u tuluy maca jalma al-fatihata kana fatihah sanian kalawan anu kadua kalina summa yarka'u tuluy ruku deui jalma sanian dina anu kadua kalina ahappa kalawan leuwih enteng minal ladzi tibatan ruku
qablahu dina samemehna sanian. Sumaya tadilu tuluy i'tidal jalma sanian dina anu kadua kalina. Sumayas judu tuluy sujud jalma as-sajdataini kana dua sujudan. Bituma ninatin kalawan tuma ninah fil kulli dina sakabehna. Jadi salat gerhana teh tata carana biasanya takbiratul ihram kalawan niat barengkeun niat dina takbiratul ihram. Tuluy maca doa iftitah, tuluy ta'ud, bismillah maca al-Fatihah. Tuluy ruku, geus ruku i'tidal. Geus i'tidal ruku deui. Tuluy i'tidal deui. Geus i'tidal maca deui Fatihah, maca deui surat. Tuluy ruku deui. Karek engkeuna naon? Sujud. Jadi 2 kali naon? 2 kali ruku. 2 kali sujud. Besok balikan deui. Takbiratul ihram bareng jeung niat tuluy maca doa iftitah, tuluy ta'awud, tuluy Fatihah, tuluy surat. Geus surat tuluy ruku. Geus ruku naon? Cengkat i'tidal. Tadina i'tidalna teh maca deui Fatihah, maca deui surat, tuluy naon? Ruku deui. Geus ruku deui kakarek i'tidal. Tang i'tidal eta kakarek naon? Sujud. Sujudna 2 kali sarua, da sujud mah 2 kali. Kesimpulanna mah kieu lah. Tingali dina qauluhu rakaataini tengah-tengah. Fihi ma eta tetep dina itu rakaataini salasu kaifiatin ari 3 pirang-pirang cara. Aqalluha ari pangsaeutikna ieu. Salasa kaifiah rakaatani eta 2 rakaat kasunnati duhri seperti salat sunat duhur. Wa adnal kamali jeung ari panghandapna kasampurnaan ayu sholliya eta yen salat jalma huma kana itu rakaataini biruku aini kalawan ruku 2 wa qiyamaini jeung nangtung 2 pikuli rakaatin dina saban-saban rakaat. Min ghairi ayutila bari henteu yen manjangkeun jalma al qiraata kana bacaan fihi ma dina itu rakaatain. Wa a'lal kamali jeung ari pangluhurna kasampurnaan ayu sholliya eta yen salat jalma huma kana rakaataini biruku aini kalawan ruku 2 wa qiyamaini jeung nangtung 2 wa yutilu jeung manjangkeun jalma al qiraata kana bacaan fihi ma dina itu rakaataini. Maca etana tah jajaran kasalapan ti hanapan. Jajaran kadalapan 1 2 3 4 jajaran kadalapan ti hanap. Qauluhu sumaya qra'ul Fatihah canian. Sumaya qra'u tuluy maca jalma suratan kana surat qosiratan anu ponok aw tawilatan taw anu panjang. Qauluhu sumayar kausanian akhfa minal ladzi qablahu ae li'annahu karna saestuna jalma yusabbihu eta maca tasbih jalma fil awali dina ruku anu kahiji bi qadri mi'ati ayatin kalawan saukuran 100 ayat minal baqarati tina surah al-baqarah wa pisaniyati jeung dina ruku anu kadua
biqadri samanina kalawan saukuran 80 ayat minha tina itu Baqarah. Summa yusolli tuluy salat jalma rakaatan kana rakaat saniatan anu kadua biqiyamaini kalawan 2 kali nangtung wa qiraataini jeung 2 kali maca Fatihah wa ruku'aini jeung ruku 2 kali wa tidalaini jeung i'tidal 2 kali wa sujudaini jeung sujud 2 kali wa hadza jeung ari ieu qaul makna qaulihi eta makna dauhan musannif lapad fi kulli rakaatin eta tetep dina saban-saban sarakaat minhuma tina itu rakaataini qiyamaini ari 2 kali ngadeg yutilu anu manjangkeun jalma al-qiraata kana bacaan pihima dina itu qiyamain kama saperti perkara sayati nu bakal datang emak wa fi kulli rakaatin jeung eta tetep dina saban-saban rakaat ruku'ani ari 2 kali ruku yutilu anu manjangkeun jalma tasbih kana tasbih pihima dina itu ruku'ani duna sujudi henteu dina sujud pala yutawwilu maka ulah ngalilakeun jalma hu kana itu sujud wa hadza jeung ari ieu pala yutawwilu ahadu wajhaini eta salah sahiji tina 2 jalan 2 wajah jalan lakini sahihu tetapi ari kaul anu sahih anau eta saestuna jalma yutawilu eta manjangkeun jalma hu kana itu sujud nahwa ruku'i kana saukuran atawa saumpama ruku alladzi anu qablahu anu tetep dina samemehna itu sujud. Ya mah gampang. Jadi dina rakaat kaduana akur jeung dina rakaat kahiji dina pada sabada nangtung teh cengkat tina sujud tuluy maca Fatihah tuluy surat tuluy ruku i'tidal maca deui surat maca deui Al-Fatihah surat tuluy ruku deui tuluy i'tidal langsung sujud sarualah kitu. Bae teh makna tina dawuhan musannif lapad fi kulli rakaatin qiyamani gitu. Jadi tina saban-saban rakaat eta teh 2 kali nangtung. Yutilul qiraah pihima maca suratna bacaanana dipanjangkeun cenah. Manjangkeun kana bacaan pihima dina rakaatain. Saukuran kumaha panjang bacaanana tingali jaran katilu mah. Sarahna qaulu qiyamani yutilul qiraah pihima payaqra'u maka maca jalma fil awali dina rakaat kahiji minhuma tina rakaatain surat al-baqarati kana surah al-baqarah wa pisaniyati jeung dina nu kaduana Ali Imrona kana surah Ali Imran wa pisalisi jeung dina nu katiluna An-Nisa surat An-Nisa wa fi rabi'i jeung dina nu kaopatna Al-Maidah surat Al-Maidah. In ahsana lamun ngaluskeun jalma lamun ngaluskeun teh maksudna katalar gitu
dalika kana itu al-baqarah ilaih. Wa ila jeung lamun henteu itu in ahsana faqadru kullin tah saukuran saban-saban sahiji minha tina itu arba'ah teh al-baqarah Ali Imran min baqiyatil qur'ani tina sasesana Qur'an. Wa fi nasin jeung dina katerangan ahoro anu sejen anau saestuna jalma yakroe tamaca jalma fil awali dina rakaat kahiji al-baqarah kana al-baqarah wa fi saniyati jeung dina nu kaduana ngadeg nu kadua kami atai ayatin kana saperti 100 ayat minha tina itu al-baqarah mutadilatin anu meujeuhna. Wa fi salisi jeung dina anu katiluna rakaat nu katilu kami atin nangtung anu katilu kami atin wa khamsina. Oh tadi mah lain miatinnya kami atai ayatinnya kana saperti 200 ayat minha tina baqarah mutadilatin anu meujeuhna. Wa fi salisi jeung dina ngadeg anu katilu kami atin kana saperti 100 sohomsina jeung 50 minha tina al-baqarah. Wa fi rabi'i jeung dina ngadeg anu kaopat kami atin kana saperti 100 minha tina al-baqarah. Hak enda qauluhu fi kulli rakaatin ruku'ani yutilu tasbih bihima. Wa yusabihu maka maca tasbih jalma fi ruku'i dina ruku' al-awwali anu kahiji bi qadri mi'ati ayatin kalawan saukuran 100 ayat minal baqarati tina surah al-baqarah. Wa fi sani jeung dina ruku' nu kadua bi qadri samanina kalawan saukuran 80 minha tina baqarah. Wa fi salisi jeung dina ruku' anu katilu bi qadri sab'ina kalawan ukuran 70 minha tina baqarah. Wa fi rabi'i jeung naruku nu kaopat bi qadri khamsina kalawan saukuran 50 takriban kurang leuwihna fil jami'i dina sakabehna. Qauluhu duna sujud pala yutawiluhu doipun ari ieu qauluhu duna sujud eta doib lemah. Wa qaulu jeung ari doan musannif lakini sahihu lapad lakini sahih annahu yutawilu mu'tamadun ya qaul mu'tamad. Wa qaulu dari dawahan musannif lapad nahwa ruku qablahu ay qadruhu li anna nahwa ya'ti bimanal qadri wa yusabihu maka maca tasbih jalma fi sujudina sujud al awalinu kahiji bi qadri mi ayatin kalawan saukuran 100 ayat karuku'i saperti ruku al awalinu kahiji. Wa sujudi jeung wa fi sujudi jeung na sujud asani nu kadua bi qadri samanina kalawan saukuran 80 karuku'i saperti ruku. Asani nu kadua wa hakada jeung nya kitu deui fi sujud walidalika jeung kulantaran itu payusabbihu fi sujud qala ngadawuh Syekhul Islam fil Minhaj wa yusabihu maca tasbih jalma fi ruku'in naruku wa sujudin yang sujud fi awalin dina anu kahiji kami atin kana saperti 100 ayat minal baqarati wa pisanin jeung dina anu kadua rek ruku rek sujudna kasamanina kana 80 ayat. Wa yahtubu sareng maca khutbah saha al imamu imam ba'dahuma dina sabada itu sholatul kusuf wal khusuf ay sholatil kusufi tegasna nasabada sholat gerhana matahari wal khusufi jeung sholat gerhana bulan. Khutbataini kalawan khutbah dua ka khutbatail jum'ati bari tetep seperti khutbah dua Jumat bil arkani dina pirang-pirang rukuna wasyuruti jeung dina pirang-pirang syaratna wa yahusu jeung ngagegereh itu khatib
khatib atawa imam tu di luhur aya tu wayah tubu al imamu wayahusu jeung ngagegereh itu imam annasa ka jalma-jalma bil khutbataini dina khutbah dua na ala taubati kana tobat minadunubi tina pirang-pirang dosa wa ala fi'lil khairi jeung ngagegereh kana migawe kaalusan min sodakotin nyatana tina sodakoh wa itkin jeung ngamerdekakeun abid wa nahwi dalika jeung saumpamana itu sodakoh wa itkin wa yusiru jeung ngalaunkeun jalma bil qiraati kana bacaan fi kusufis syamsi dina salat gerhana matahari wa yajharu jeung narikeun jalma bil qiraati kana bacaan fi khusufil qamari dina salat gerhana bulan wa yahtubu sunnah khutbah dina salat gerhana bulan atau gerhana matahari teh sunnah khutbah teh lamun salatna berjamaah tah dina nalika keur khutbahna maka si khatib kudu ngagegereh kana tobat atau marentahkeun kana tobat jeung ngagegereh supaya si jamaah daraek migawe kana kaalusan wa taputu jeung lepot naon salatu kusufis syamsi salat gerhana matahari bil injilai kusabab caang deui lil munkasipi pikeun jalma anu narima gerhana wa bi gurubiha jeung kusurupna itu samsu kasifatan bari samagaha atawa gerhana teh wa taputu jeung lepot naon salatu khusufil qamari salat gerhana bulan bil injilai kusabab caang deui wa tulu'i syamsi jeung kusabab bijil panon poe la bitulu'il fajri henteu lepot kusabab bijil fajar wala jeung teu lepot bigurubihi kusabab surupna itu qamar khosipan bari anu samagaha pala taputu maka telepot naon as-sholatu salat khusuf di hukuman beak waktu kusuf teh samagaha matahari lamun si mataharina caang deui contoh siga kieu umpamana jam 10 samagaha tuluy wudu jeung ka masjid ari rek salat umpamana kaburu caang maka eta teh dihukuman beak atawa umpamana si mataharina kaburu surup ieu oge dihukuman beak waktu salat gerhanana ari beakna khusuf gerhana bulan eta ge kusabab caang deui bulanna jeung kusabab kaluar panon poe isuk-isuk jadi lamun samagaha bulan kaburu beurang eta mah beak tapi lamun datang pajar mah bijil pajar encan eta mah can porot waktu salat salat teu naon lamun kakarek kaluar pajar mah
Tatimatun jaran kalima ari teh hiji panyampurna. Lawis tama'a lamun narima kumpul alai ka jalma naon kusupun salat kusuf wa janajatun jeung salat janajah kudimat tah diheulakeun ieu janajah wa kada jeung nya kitu deui kudimat lawij tama'a lamun narima pakumpul alaihi ka jalma naon idun salat id wa janajatun jeung salat janajah ao kusupun atawa salat kusuf wa pardun jeung salat pardu kudima tah diheulakeun naon al pardu pardu kitu soteh indoko lamun rupek naon waktuhu waktuna pardu wa illa jeung lamun henteu ieu indoko kudima tah diheulakeun naon al kusupu kusuf wa yuqaddamu jeung diheulakeun naon al kusupu salat kusuf alal witri manderikeun witir li anal kusupa karna saestuna kusuf akidun eta leuwih dikeukeuhkeun aw janajatun atawa salat janajah wa fardun jeung salat fardu wa kudimat jeung diheulakeun naon al janajatu salat janajah ini tasaa lamun narima lega naon waktul fardi waktu salat fardu aw hosya atawa sieun jalma tagayyurul mayyiti kana barobahna mayit